Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala buddha sareng misti li talibil ilmi eta tetep kajalma anu nyupri ilmu minal himmati tina cita-cita al aliyati anu luhur fil ilmi dina hal ilmu fa inal mar'a karena sayaktosna jelema yatiru eta bakal hiber ieu eman atawa mar'u bihimmatihi ku cita-citana ieu si mar'u qatoiri saperti manuk yatiru anu hiber ieu toer bijana haihi kudua jangjangna ieu toer. Qala ngadawu sa Abu Thayyib ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu ala qadri ahlil azmi netepan kana seukuran anu boga pamaksudan ta'ti bakal datang naon al azaimu pirang-pirang pamaksudan wa ta'ti jeung datang ala qadril karimi netepan kana seukuran jalma anu mulya naon al makarimu pirang-pirang kamulyaan wa ta'zumu sareng jadi gede fi aini shogiri dina paningali na jalma anu heureut cita-cita naon sigoruhu leutikna kamulyaan naon sigoruha leutikna kamulyaan watas guru sareng jadi leutik fi ainil azimi dina paningali na jalma anu gede cita-cita naon al azaimu perkara anu gede. Waroksu sareng ari modal fi tahsilil asya'i dina ngahasilkeun pirang-pirang perkara teh al jiddu eta keyeng wal himmatu sareng cita-cita. Paman mangkari saha jalma kanat eta bukti naon himmat tuhu cita-citana ieu eman teh hibdo jami'i kutubi Muhammad ibn Hasan eta katalar sakabeh pirang-pirang kitab na Syekh Muhammad bin Hasan waktarona sareng ngabarengan ieu eman bizalika kana itu cita-cita aljida ku kakeyeng wal muwadzabata sareng ngalanggengkeun fazahiru mangka ari dohirna annahu eta sayaktosna eman teh yahfazu eta katalar ieu eman aktsaroha kana lolobana kitab aw nispaha atawa sawarehna kutub fa amma iza kanat tah anapun di mana-mana bukti lahu eta tetep pikeun itu eman teh naon himmatun cita-cita aliyatun anu luhur walam yakun sareng henteu bukti lahu eta tetep pikeun ieu si eman teh naon jiddun kayeng au kana atawa bukti lahu eta tetep pikeun ieu si eman teh naon jiddun kayeng walam yakun sareng henteu bukti lahu eta tetep pikeun ieu si eman teh naon himmatun aliyatun cita-cita anu luhur layah sulu tangtu moal hasil lahu pikeun eman naon illa ilmun qalilun kecuali ilmu anu saeutik wa zakara sareng nyarioskeun saha Syekhul Imam al ajalu al ustadu Rodiyuddin an-Naisaburi fi kitab makarimil akhlaqi dina kitab makarimil akhlaq inna dza qarnaini kana sayaktosna dul qarnain lama aroda eta samang-samang sanaja ieu dul qarnain ayu safiro kana yen nyaba ieu dul qarnain liyastauliya karena supaya ngawasa ieu dul qarnain alal masyriqi ka masyriq wal maghribi sareng ka maghrib syawaro tah musyawarah ieu dul qarnain al hukama ka pirang-pirang hakim wa qala sareng nyarios ieu dul qarnain kaifa usafiru li hadal qadri minal mulki kaifa kumaha usafiru nyaba kuring atawa berangkat kuring li hadal qadri pikeun ieu ukuran minal mulki tina karajaan fa inna dunya karena sayaktosna dunya qalilatun eta anu saeutik faniyatun anu ruksak wal mulka dunya sareng saenyana karajaan dunya amrun hakirun eta perkara anu hina falaisa lain naon haza ieu sapar min uluwil himmati eta tina luhurna cita-cita faqala teras ngaduh saal hukamau pirang-pirang hakim safir kudunya ba anjeun liyah sula supaya hasil laka pikeun anjeun naon mulkud dunya karajaan dunya wal akhirati sareng akhirat faqala teras ngaduh ieu Dzulqarnain hadza hasanun hada ari ieu nyaba teh hasanun eta alus qala ngaduh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sayaktosna Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Allah ma'aliyal umuri kana luhurna pirang-pirang perkara agama wa yakrahu sareng mikange wa Allah sapaha kana gorengna umur wakila sareng di
caritakeun naon pala ta'jal bi amrika wastadimhu pala ta'jal ulah buru-buru anjeun bi amrika kana hiji urusan anjeun wastadimhu jeung kudu ngalanggengkeun anjeun kana amruk pama sholat tah moal ngaleuleskeun asoka kana iteuk anjeun saha kamustadimin saperti jalma anu ngadawamkeun kila dicaritakeun naon qala Abu Hanifah qala ngadaw sa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah li Abi Yusuf ka Abi Yusuf rahimahumallahu taala kuntu kabuktian kuring balidan eta anu belet rojat ka anu geus ngaluarkeun ka anjeun naon al muwadobatu ka tekunan bidarsi dina ngaderes wayaka sareng kudu ngajauhan anjeun wal kasla tina kedul fa innahu karana sayaktasna kaslun syu'mun eta goreng wa afatun sareng bahaya azimatun anu gede qala ngadawuh saha Syekh Abu Nasrin As-Safaru Al-Ansari ya nafsi hei awak kuring la turhi ulah ngangke-ngangke anjeun anil amali tina amal bil birri dina kahadean wal adli sareng dina kaadilan wal ihsani dina kaalusan pi mahalin bari tetep dina lalayan wa kullu zi amalin jeung ari saban-saban jalma anu boga amal alus fil khairi dina kaalusan moga tabitun eta anu ngarep-ngarep wa fil balain sareng eta tetep dina balai wa syu'min jeung kagorengan kullu zi kasalin ari sakabeh jalma anu kedul qala ngadawuh musonib wa qad ittafaqo sareng nyata sarua li pikeun kuring fi hadal makna dina ieu makna syi'iran da'i nafsi at-takasula wa tawani da'i kudu ninggalkeun anjeun nafsi kana diri anjeun nafsi kana diri kuring at-takasula kana kedul wa tawani jeung kana ngangke-ngangke amal wa illa sareng lamun henteu ninggalkeun anjeun pas buti tah kudu tetep anjeun pizil hawani dina anu boga kahinaan falam aro tu ningali kuring al kusala ka pirang-pirang jalma anu kedul al hazo kana bagian yahzo anu menang bagian ieu kusala siwa nadamin salianti nalangsa wahirmanil amani sareng kahalangna pirang-pirang pamaksudan wallahu a'lamu bissawab.